Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Sembah sujud pangabdian pamujaan tinangtos mungungkul tinuju ka Allah Pangeran Rodon Gofur anu parantos oge teras-terasan maparinan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Alhamdulillah dina ieu waktos sasieun sabeunyeun sok sanaos upami ngudag kana ideal mah tapi janten naon anu baris diwahas dina ieu waktos ngeunaan bab kahiji pedaran salat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dina kitab Bulughul Maram sabagdana ngarengsekeun kitabut Thaharah bab ngeunaan susuci tikawit bab cai dugikeun ka bab raksukan. Salajengna Imam Ibnu Hajar ngadamel kitabus shalah bab ngeunaan salat. Wahasan anu kahiji dina kitabus shalah teh ngeunaan babul mawaqit bab ngeunaan waktos-waktos salat. As-shalah saur Imam As-Sunani dina kitab Subulus Salam upami ninggal kana jihad basa hartosna teh ad-du'a'u. Janten salat teh hartosna secara bahasa doa. Naha ieu ibadah teh disebat salat anu mana harti secara bahasa teh hartina doa. Saur Imam As-Sunani summiyati hadhil ibadatu syar'iyyatu bismid du'a. Ieu ibadah salat teh secara syariat dinamian doa atanapi ngagaduhan hartos secara bahasa doa listimaliha alaihi kulantaran eusi salat teh sadayana doa. Nu mawi engkena kaitanana sareng kahusuan. Hiji jalma lepas tina ancaman Allah fawailul lil musallin nyaeta nalika eta jalma sadar leres-leres sadar nuju ngadoa. Tangkege dina bab waktu salat aya kaunikan ihwatu iman. Engke aya hadis nu kasamber saur Nabi upama anjeun bade ngalaksanakeun salat duhur heueuh nuju meujeuhna panas mentring panas kacida saur Nabi ulah waka salat tiiskeun heula. Padahal kan dina hadis nusanes afdalul a'mal as-sholatu fi awali waqtiha. Sautama-utamana amal teh salat di awal waktu. Tapi engke ibu aya hadis nguningakeun upami ibu bade salat duhur nuju meujeuhna panas ngaheab komo bari halabhab non halabhab pikri
uninga halap-hap hanaang kacida sangat kehausan karena kepanasan. Saur Nabi tong waka salat. Di satu sisi Nabi nyebatkeun salat teh amalan nu paling utami di awal waktu, di sisi lain Rasulullah nyebatkeun upami bade salat duhur nuju mejehna panas ulah waka salat. Patarosanana Bapak Ibu naon anu dijagi ku Rasul? Halo? Saur hadis ieu mah kada awal waktu, saur hadis ieu mah tong waka salat keur panas mah sinati isheula anu dijagi ku Rasul naon? Kahusuan. Jantan sanes urusan awal jeung akhir, tapi ruh tina salat teh kahusuan. Nu mawi ruh salat nu disebut kahusuan teh diwangun tina bab anu kahiji naon merhatoskeun kana waktu-waktu salat. Jantan moal mungkin bapak ibu akang teteh abdi bakal husuk salatna upami teu merhatoskeun kana waktu salat gitu. Anu penting mah husuk salat mah iraha weh ta eta teh patojaiyah sareng aturan anu aya. Al mawaqit saur Imam As-Sunani ieu teh jama tina miqat hartosna waktos. Al mawaqit waktos. Wal muradu bihi anu dimaksud tina bab ieu teh nyaeta al waqtul ladzi ayyanahu Allah. Waktu anu ku Allah diuningakeun li adai hadhil ibadah pikeun ngalaksanakeun ibadah salat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauqutan. Dan itunya di Al-Qur'an. Sayaptosna salat teh hiji kawajiban pikeun jalma mukmin anu parantos ditaktoskeun waktosna. Tangke aya deui hadis dina makalah salat subuh mepet ka akhir, salat maghrib mepet ka isya, sah teu salatna. Umpamana Arjun salat maghrib baru 2 rakaat keburu adzan isya. Pertanyaannya, apakah Arjun ketika baru 2 rakaat mau menjelang rakaat ketiga mendengar adzan isya itu lanjutkan salat atau batalkan? Arjun lanjutkan salat atau batalkan? Karena waktunya sudah habis nih. Tah itu kaitan anu tadi ieu teh mah kahusuan dina salat. Wa huwal qadrul mahdudu di mana eta waktos teh ngagaduhan watesan, mahdud di wates. Duhur watesna dugikeun ka mana? Asar watesna dugikeun ka mana? Maghrib watesna dugikeun ka mana? Isya watesna dugikeun ka mana? Kengeng teu salat isya mepet ka subuh umpamana. Sareng subuh langkung utami salatna dugikeun ka iraha. Nah eta sadayana teh janten bab anu munggaran anu tadi dina raraga ngajaga ruh salat nyaeta naon Salman? Ruh salat teh kahusuan. Jadi ruh salat kahusuan teh dibangun tina merhatoskeun waktosna heula gitu. Wa huwal qadrul mahdudu eta waktos teh diwatesan lil fi'li minaz zaman pikeun midamelna dumasar kana waktosna. Aya sabaraha hadis anu diuningakeun ku Imam Ibnu Hajar dina Bulughul Maram. Anu kahiji ti Abdullah bin Amr bin Al-As. Saur anjeunna Nabi sallallahu alaihi wasallam ngandika, wanci salat duhur dimimitian nalika panon poe geus ngalih ti belah tengah langit. Maksudna naon, Pak? Panon poe meh ngulon
matahari tergelincir ke sebelah barat, timur, barat. Saur Nabi dugikeun ka bayangan atanapi kalangkang hiji jalma panjangna sami jeung jangkungna. Lutfi berdiri di tengah lapang. Ketika Lutfi berdiri di tengah lapang, matahari tepat di atas ubun-ubun. Tos dugi ta can waktos duhur. Ahnap Lutfi teh keur ngadeg di lapang. Panon poe teh di luhureun Lutfi pisan sampai ka kalangkang Lutfi teh teu aya dan tepat di tengah-tengah ubun-ubun Lutfi. Apakah waktu duhur sudah tiba? Ahnap belum. Bagaimana datangnya waktu duhur? Yaitu ketika matahari mulai bergerak ke sebelah barat hendak terbenam. Naon cirina? Kalangkang Lutfi nolong. Juga aya kalangkangan sakedik. Nah, maka tibalah waktu duhur gitu. Punten Bapak Ibu akang teteh, periogina bahasan ieu teh urang pan salami ieu ngandalkeun naon Pak? Jam tangan. Bisi hiji waktos semua jam seluruh dunia mati. Bade ngandalkeun naon? Uih deui kana naon nu diciptakeun ku Allah panon poe. Janten sajatina Ibu Allah nyiptakeun panon poe kanggo ngabejaan waktu salat. Allah nyiptakeun bulan kanggo ngawartosan awal bulan ibadah sagala rupa. Ceuk panon poe kukuring geus dibejaan cenah waktu salat teu daek keneh salat. Mending salat leungit di alam dunya, mending panon poe leungit di alam dunya, da mung salat wae. Halo. Cek panon poe teh dianggap wae cenah. Cilik urang aya teh ngabejaan cenah. Panon poe luhurun mun-munan ngageser sakedik duhur cek panon poe teh. Majeng teras panon poe teh sampai ka kalangkang seseorang, bayangan seseorang sama persis dengan aslinya, berarti bade dugi kana akhir duhur terus bade lebet asar. Dan pas bade lebet asar teh kalangkang nu asana sami panjang monokan deui gitu. Berarti itu sudah waktunya memasuki asar. Saur Nabi, salami acan waktuna asar sumping. Iraha asar wanci salat asar teh dimimitian salami panon poe acan koneng warnana. Disebatan naon Pak? Senja, bahasa Sundana naon senja? Layung. Wanci salat maghrib salami beureum beungeut langit atanapi disebut syapak acan ngaleungit. Ari asar mah disaprak kalangkang teh asalna sami jangkungna monokan langit janten koneng. Langit koneng teras loba maju karena warna beureum heula. Beureumna seep berarti waktos naon nu seep? Maghrib. Di mana wanci salat isya teh nepi ka satengah peuting. Jadi maghrib mah datang beureum, leungit beureumna dugikeun ka poek. Mangka poekna datang isya batasna dugikeun ka tengah peuting. Kumaha ngukur tengah peuting? Bagaimana kita mengukur tengah malam? Saur para ulama, awal malam adalah maghrib, akhir malam adalah subuh. Berarti tengah malam maghrib sampai subuh. Upami maghrib tabuh genep, umpamana subuh tabuh 4, tengah malam tabuh dietang ti genep dengan ka 4. Genep 7 8 9 10 11 12 hiji 2 3 4 berarti 11 jam. 11 jam dibagi 2 5 jam setengah. 5 jam setengah ditabuh genep
7, 8, 8, 10, 11, 12, setengah. Berarti jam setengah 1 tos akhir Isya. Iya salat Isya jam 3 kumaha Bu? Jam 3 subuh. Teu tiasa tos akhir sahur Nabi. Gitu. Iya nu periogina urang uninga kana watesan waktu salat. Cenah da acan datang subuh kewe Isya mah jam 4. Eta mah tos pajar naon? Pajar awal. Pan pajar teh kabagi dua, ke dina hari diingatkeun aya pajar anu cigah buntut ajab ngangtung, pajar pertama. Aya pajar anu cigah buntut ajab anu ngagoler, eta pajar kadua. Ari pajar kahiji mah kengeng tuang teu kengeng salat. Pajar kadua mah wajib salat teu kengeng tuang. Pajar kahiji kengeng tuang naon? Sahur. Teu kengeng salat naon? Subuh can waktuna. Ari pajar kadua mah wajib salat naon? Subuh. Teu kengeng tuang naon? Sahur. Datos adzan subuh sudah mulai start yang mau melaksanakan ibadah saum. Nah eta gambaran. Sedangkan sahur Nabi wanci salat subuh dimimitian ti mucunghulna pajar nepi ka panon poe acan mungul sebelum terbitnya matahari. Jarak antawis pajar pertama nalika adzan awal dugikeun ka pajar kadua upami ningal kana 10 salamah kirang langkung sajam setengah gitu. Numawi eta teh pangutami-utamina salat naon? Tahajud. Nah, upami ditinggal seperti tadi dina surat Al-Isra ayat 78. Surah Allah kumaha? Aqimis sholata lidulukis syamsi. Sok adekeun salat ti saprak panon poe lingsir ngulon. Semenjak matahari tergelincir ke sebelah barat. Berarti awal salat naon Bapak Ibu? Awal sholat. Halo Araya. Awal sholat naon Pak? Duhur. Dumasar Al-Isra 78 mah. Ila gosaki lail sampai ujung malam. Naon ujung malam? Isya. Jadi sholat nomor 1 itu duhur, nomor 2 asar, nomor 3 maghrib, nomor 4 subuh. Itu di surat Al-Isra. Wa Qur'an al-fajri kan gitu insyaallah. Tos ngalaksanakeun duhur, asar, maghrib, isya, sok laksanakeun Qur'an al-fajr. Naon Qur'an al-fajr? Salat subuh. Saur Allah inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Kulantaran salat subuh teh disaksikeun ku saha? Ku malaikat. Patarosan ari salat duhur, asar, maghrib, isya disaksikan teu ku malaikat. Disaksikan nah disebutna subuh hungkul. Keun bae cenah lima salat duhur, malaikat kitu nyaksian cenah da subuh hungkul. Naon maksudna? Saur Imam Ibnu Katsir, inna Qur'anal fajri kana mashuda teh maksudna keistimewaan salat subuh. Naon istimewana salat subuh? Pami salat nu sanes mah salat yang siang hari disaksikan oleh malaikat siang. Salat yang malam hari disaksikan oleh malaikat malam. Salat subuh mah disaksikan oleh malaikat siang dan malam. Catatan teh aya 2. Di catatan malaikat malam aya keur salat subuh berjamaah di Masjid Al-Firdaus. Malaikat siang, malaikat malam nyatet. Coba mun kaberangan, cek malaikat siang sare keneh. Cek malaikat malam molor. Unggal poe eta teh pas dibuka catatan di akhirat ku sare. Nah, ada pagawean molor wae. Numawi salat subuh mah urang teh kedah ngestokkeun berjamaah di masjid awal waktu.
Benten sareng tadi duhur. Duhur mah Rasul lamun panas teuing cuaca ngaheab sok tiiskeun heula. Sabaros naon? Sabaros husu. Ieu mah panas henteu gangguan teu aya kewe cenah duhur mah 2:30 atuh kalah ngarusak karena kahusuan gitu. Nah, eta hadis anu kahiji. Hadis riwayat Muslim, sarta dina riwayat anu sanes ti Buraidah, atanapi Buraidah ngeunaan salat asar disebatkeun. Sedengkeun panon poe teh bodas henteu katinggalkeun sagala, jeung dina riwayat Abu Musa disebatkeun panon poe waktu eta teh masih luhur di langit. Janten nalika ngagejling, cenah ngagejlingnya ngageser, maka tos lebat waktos duhur. Paling endah napakuran waktu sholat di mana Pak? Salasa. Di mana? Di laut. Apanya bocor informasi? Iya, tapakuran waktu sholat di pantai. Jangan upami ibu ameng ke pantai ibu. Ibu kiat tuh ibadah subuh sampai ka duhur di pantai. Teteh kiat. Insya Allah kayak panangan parewat. Dugikeun ka si panon poe teh laras-laras aya dina mun-mun. Gitu. Wah, cenah acan ngulon gitu. Atarna bagi tos duhur ari abdi cenah di pantai bade dipingkat Abu Sabaraha, tinggal we panon poe. Pami panon poe teh tos nguningakeun kalangkang urang sami jangkungna sareng diri urang tos waktu asar. Upami tadi teh acan salat duhur uwi heula ka penginapan jama takhir. Tah gitu. Nalika amengna cenah tos pada asar tadi kalangkang tos sami jangkung sareng bendana ari uih cenah kedah tos kumaha tinggal we upami langit warna naonna tadi warna konengna tos bade seep muncul warna beureum bade teh tos bade lebat magrib engal geura uih ka penginapan bisi kabujeng beureumna seep piraku asar magrib jeung isya di jamaah gitu. Nah, maka indah Bapak Ibu. Upami angkat ka laut dinten Salasanya, Mas. Bagi napakuran waktu sholat gitu. Ari tahajud cenah iraha. Nah, tahajud mah nalika engke waktos enjing-enjing teh ku Rasul digambarkan anu tadi rir ibarat naon? Ekor serigala berdiri tegak. Eta teh tos lebat adan awal fajar pertama. Upami atos seperti ekor serigala yang berbaring atau napi tidak berdiri tegak parantos lebat waktu subuh. Oke aya penjelasanna di palihanap. Hadis kedua, Abu Barzah Al-Aslami nguningakeun Rasulullah midamel salat asar. Teras salah seorang ti abdi sadaya wangsul ke tempat paling gihanana di sisi paling jauh kota Madinah. Bari panon poe teh masih katingali hirup cahayana caang. Rasulullah resep ngundurkeun salat Isya, ngadamelna rada lambat sareng anjeunna henteu resep kulem samemeh salat Isya, oge henteu resep loba paguneman saenggeusna. Naha da diakhirkeun gitu. Rasulullah sok ngungkas salat subuh dina waktos jalma parantos tiasa uninga saha wae anu digedengeunana sarta dina salat subuhna anjeunna maca ayat antawis 60 dugikeun ka 100 ayat. Urang canak dua contoh ieu teh iman kahiji salat Isya. Salat Isya Rasulullah terkadang diakhirkeun. Pami tadi akhir 11:30 Rasulullah nemeh sumping ka masjid teh tabuh 11 setengah 12. Dugikeun ka digambarkeun para sahabat narunutan. Aya anu nyangkere, aya nu ngagoler, aya nu dugikeun ka ngorok, komo nu ngacai mah. Gitu. Anu unik aranjeunna henteu wudu deui saparantosna nunutan. Ngagambarkeun yen nunutan teu ngabatalkeun wudu. Sareng ngabatalkeun salat panacan salat nama. Anu kadua batali sareng salat subuh. Salat subuhna Rasulullah nalika sumping ka masjid teh hiji jalma teterang saha gedengeunana. Ngagambarkeun naon Bapak Ibu? Poek.
Engke kaitanana sareng terbunuhnya Umar bin Khattab. Terusnya nalika Umar ngaimaman salat subuh pan si Abu Lu'lu'ah teh teu apaleun batur teh ieu saha jelema. Manehna nangtung di tukangan Umar bin Khattab teu aya nu apa eta jelema Majusi. Nah tadi dicarek di gerbang kene, di gerbang Firdaus tadi dicarek asup ka Masjid Nabi. Da poek. Nu mawi nalika anjeunna nubleskeun belati anu bermata dua, luhur handap dilumuri dengan racun. Nalika tusukan pertama, beberapa sahabat mendengar, tapi Umar mempertahankan dirinya sebelum terjatuh. Tos sababaraha kali tusukan, Umar ngagubrak, nemera riweuh sadarea. Panjami eta ge kalebet sanes Umar hunggul pan anu dibubat babuk teh. Kalebet sabaraha para sahabat anu cidera wakid harita. Ngagambarkeun subuh teh poek tah rengse subuh nalika salam, assalamualaikum warahmatullahi. Oh, si Akang anu cenah nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru mereka tahu siapa yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Ngagambarkeun naon? Salat subuh itu bacaannya panjang atau pendek? Panjang. Sumping ka masjid poek, uih di masjid caang gitu. Sanes dalil subrang ya. Gitu. Kayak hadis deui asbihu bisubhi saur Rasul teh. Bersubuh-subuhlah dalam salat subuh. Para ulama ngahartoskeun bersubuh-subuh dalam salat subuh teh salat subuh yang panjang bacaannya. Jadi sabaraha ayat? 60 dugikeun ka 100 ayat. Ari kulhu sabaraha ratus tuh? Kulhu sabaraha ratus. Jantan salat subuh mah imam teh panjangan gitu. Anu salajengna sarta dina riwayat Bukhari jeung Muslim ti Jabir disebatkeun sedangkan salat Isya kadang kawis dilaksanakeun dina waktu awal, kadang kawis dina waktu engke, maksana diakhirkeun. Upami anjeunna Rasulullah SAW ningali jamaah parantos nempel, anjeunna ngalaksanakeun salat eta gancang taya tangguh. Ari upama anjeunna ningali aranjeunna rek-rek ngumpulna, teu acan ngempal gitu maksudna, anjeunna ngadaguan heula ngundurkeun waktu salat, sedengkeun salat subuh Rasulullah SAW sok ngalaksanakeunana dina waktos galas. Waktos galas teh isuk-isuk pisan nalika masih poek, tapi beres nama tos rada caang gitu. Ari urang mah datang poek, mulang poek keneh da panjang da bacaana pondok. Aya caang akhirna da mimiti lagi caang. Gitu. Ai sunah Rasul mah datang poek ilit mulang caang da bacaanana panjang gitu. Sarta dina riwayat Imam Muslim ti Abu Musa disebatkeun mangka anjeunna Rasulullah SAW netepkeun salat subuh nalika fajar geus mecenghul, sedengkeun jalma-jalma teh henteu acan cekap terang saurang jeung nu sanesna can eces panon poe nepi ka teu patos wano kasili anu tadi sorabdi. Tirobi bin Khadij atanapi anu ngaos Khudej radhiyallahu anhu anjeunna cumarios estu abdi sadaya kantos midama salat maghrib sareng Nabi. Terasalah saurang ti abdi sadaya wangsul saparatosna salat sedengkeun anjeunna masih tiasa ningali tempat ragragna anak panah. Berarti salat maghrib waktosna tos saeup teh can? Teu acan, caang keneh gitu. Sampai ka lamun ngalungkeun benda teh katingali pisan katingali keneh ngolebatna. Berarti waktu maghrib teh aya keneh. Di antawis waktu salat anu pangponokna waktos mana? Maghrib sareng subuh. Numawi aya hadisnya Bu. Asqalus salat alal munafikin. Salat anu pangberatna pikeun jalma munafik. Salat naon? Salatul Isya wa salatus subhi. Salat Isya jeung salat
subuh. Hari maghrib sami berat nganu pangberatna isya. Hari duhur berat kamu jangan munafik mah nganu beratna nupang beratna isya jeung subuh. Jadi asqalu tepan isim tabdil. Salat nupang beratna isya jeung subuh. Hari salat saja berat, sami berat. Numawi punten Bapak Ibu akang teteh, upami urang katra penyakit hoream, subuh hoream ka masjid, isya kabujang tunuh, bilih urang teh kaasup jalma munafik. Gitu. Eta diantawis indikasina. Salajengna ti Aisyah anjeunna cumarios dina hiji wengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngundurkeun salat isya diakhirkeun dugikeun ka seseueurna wengi parantos kalangkung lajeng anjeunna kaluar lajeng midamel salat teras ngandika saur Nabi innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati ta ieu cenah waktu salat isya teh lamun teu ngaberatkeun ka umat kaulah mah iraha akhir tabu sabaraha tadi pami akhir 11:30 berarti sholat isya 11:30 tabu 12 siap Pak Ishak sholat isya tabu 12 setengah 12 gitu. Namun tak aya dalil nanya sholat isya diakhirkan pada aya persibnya tak eta. Jadi para sahabat mah ngakhirkeun sholat isya teh ngantosan di mana? Di masjid gitu. Abu Hurairah nguningakeun yen Rasulullah ngandika aya nu tadi saur abdi nalika panas pisan mangka tiiskeun heula sateu acan ngalaksanakeun salat duhur sabab kacida panasna teh asalna tina hembusan jahanam. Maksudna Bapak Ibu akang teteh punten sanes kedah ngaakhirkeun duhur tapi kedah ngajagi ruh salat. Non ruh salat khusyuk. Ari kitu mah panas, ngaheab, halabhab, tapi yakin diri teh lamun di awal ge justru kalah beuki husu. Naon? Sirik dina tadi teh hayang geura wudu. Hayang geura niis, mangka tiasa janten langkung utami di awal waktu. Berarti ukuranana naon, Pak? Keimanan gitu. Ukuranna keimanan. Rafi bin Khadij anjeunna nguningakeun Rasulullah ngandika laksanakeun salat subuh nalika sasubuh-subuhna tadinya tadi disebutkeun margi eta langkung agung ganjaranana kanggo aranjeun maksana asbihu bisubhi teh salat subuhna awal rengsena tos caang ngaos ayatna 30 dugikeun ka 100 ayat. Maksud asbihu bisubhi ieu teh. Kumaha engke dina 10 salam aya sapalih ulama anu gaduh kamandang yen subuh teh kedah rada ngantosan rada caang. Tapi anu langkung kahartos upami ninggal hadis-hadis anu sanesna anu sateuacana anu tadi. Awal ngalaksanakeunana panjang bacaanana rensena rada caang gitu. Anu salajengna Abu Hurairah nguningakeun Rasulullah ngandika saha wae anu kenging ngalaksanakeun hiji rakaat tina salat subuh. Nah ini pertanyaan kepada Arjun tadi Arjun. Sateu acan panon poe bitu tangtos anjeunna parantos manggih waktu salat subuh. Sareng saha wae anu kenging ngalaksanakeun hiji rakaat dina salat asar sateu acan panon poe suruh tangtos anjeunna parantos manggih waktu salat asar. Ieu teh anu kaberangan jeung kaburitan. Lumawi penting kanggo urang sadayana gaduh almanak Islam. Dirinya tos disebutkeun akhir waktu subuh, akhir waktu isya. Salat subuh di akhir, pas bade akhir memekengeng sarakaat, batalkeun teraskeun gitu. Kumaha mun kieu karek takbir anu lebejaan geus beak waktu. Kumaha Pak?
tergantung gitu. Nah anjeunna tadi teh lilir waktu sekolah teh dugikeun ka subuh kaberangan teh talangke gitu ngabedol deui simut berarti kena ku hadis Rasul ka Aisyah umirtu biqada is-shaum wala umirtu biqada is-shalah. Saur Aisyah kuring diparentah kanggo qada saum tapi teu diparentah kanggo qada salat atau saep waktosna. Tapi nalika anjeunna kaberangan subuh teh memang bablas. Itu dawengina naon? Ngalakumang. Itu bahasanya wengi ngalakumang duikeun ka tabuh sabaraha? Tabuh 3. Lieur pas salat subuh teh gugah-gugah setelah genep astagfirullahaladzim can salat. Gitu. Nah, ditinggal teh dina aplikasi HP. Oh, aya keneh ya waktu ya. Enggal we salat gitu. Nah, kulantaran bablas eta mah teu lilir pisan. Anu salajengna sedangkan dina riwayat Muslim ti Aisyah nuduhkeun hal anu sarupi nanging nganggo kecap sajedah sujud minangka ganti tina rakaat. Teras dijelaskeun sujud teh sabenerna nyaeta hiji rakaat. Maksana lapad hadis anu di luhur Bapak Ibu. Jadi upami kengeng sarakaat tapi kabujeng saep waktos maka estu kengeng anjeunna sa sujud teh maksana kengeng sarakaat. Maka teraskeun we salatna gitu. Lajeng Abu Sa'id Al-Khudri nguningakeun kuring kantos ngadangu Rasulullah ngandika henteu aya salat sanggeus salat subuh dugikeun ka panon poe bitu sareng teu aya salat sanggeus salat asar dugikeun ka panon poe surut. Dina riwayat Muslim teu aya salat sanggeus salat fajar atanapi salat subuh. Teu aya salat saatos salat subuh, teu aya salat saatos salat asar. Patarosan Bapak Ibu punten, salat naon? Salat naon, Pak? Salat sunat. Kumargi itu jangan perdebatan nalika salat mayit ba'da asar kengeng teu. Nah, aya hadisna dihandap tah. Hadisna Bapak Ibu punten. Sarta dina riwayat Muslim ti Uqbah bin Amir anjeunna ngadugikeun yen Rasulullah ngandika aya 3 waktu nuku Kanjeng Nabi dipundut ulah ngalaksanakeun salat ulah nguburkeun nu tilar dunya teu meunang ngurebkeun teu meunang nyolatan. Dina eta waktos 3 waktos nu makruh nu haram teh hiji nalika panon poe kakara bitu dugi ka naek matahari sedang terbit meletek panon poe. 2 nalika panon poe nangtung luyu-luyu di tengah langit benar-benar di atas ubun-ubun. 3 dugikeun ka punten kadua keneh dugikeun ka ngalih ka arah ngulon tergelincir ke sebelah barat. Muka 3 nalika panon poe tos condong rek surup ka arah kulon berarti robot waktos naon? Maghrib. Ari tadi mah tidak ada sholat setelah sholat asar. Ari ieu mah ada 3 waktu tidak boleh sholat dan menguburkan mayat. Terbit matahari, matahari di atas ubun-ubun, matahari tenggelam ketika waktu maghrib. Patarosan wih deui ari sholat mayit bada asar kengeng teu. Bapak Ibu boleh kumargi batasan Rasul mah kama sholat mayit mah tadi nu 3. Jadi ieu mah salat yang tidak boleh karena waktu, batasna waktu. Terbit matahari, matahari di atas ubun-ubun, matahari tenggelam. Salami di luar itu boleh diantarana naon boleh teh menyolati jenazah. Kemudian ada sebagian saudara kita yang melarang sholat mayit ba'da asar ditungguan mayit tepikeun ka pada maghrib. Jadi nyolat teh ba'da maghrib, ngurebkeun ba'da isya beres adzan subuh. Da jauh. Gitu. Engke aya salat anu
Boleh walaupun di 3 waktu yang haram tadi. Salat yang kaitan dengan sebab. Eta mah tadi mah salat kaitan dengan waktu. Ieu mah salat kaitan dengan sebab. Naon diantawisna? Salat tahiyatul masjid gitu. Tahiyatul masjid mah tidak usah melihat 3 waktu tadi. Mau sedang terbit, mau sedang di ubun-ubun, mau sedang tenggelam, itu mah karena sholat disebabkan masuk masjidnya. Jadi nu teu kengeng teh ngahajakeun sholat dina 3 waktu eta. Naon di atas ngahajakeun teh sholat janazah. Berarti selain di 3 waktu itu boleh gitu. Eta kedah dipisahkeun antawis anu diwagel ku waktos jeung nu diwagel ku sabab. Lajeng hukum nu kadua, nah ya pendapat Imam Asy-Syafi'i, asalna tina hiji hadis ti Abu Hurairah kalayan sanad anu dianggap dhaif lemah sarta aya tambahan kajaba dina dinten Jumaah sami halna kalawan riwayat Abu Dawud nu asalna ti Abu Qatadah kalayan eusi anu sarupa. Hukum anu kadua teh maksana batas salat asar gitu. Eta pendapat Imam Asy-Syafi'i. Mung upami nu kapaham ku abdi pribadi mah tadi uih dewe kana dalil. Jadi dalil anu kahiji sareng dalil anu kadua teh kedah ditempatkeun dumasar tempatna sewang-sewangan. Aya nu diwagel ku waktos, aya nu diwagel ku sabab gitu. Ari nyolatan mayit mah eta mah diwagel ku waktos, sanes diwagel ku sabab. Pami diwagel ku sabab mah ke benten deui hukumna. Lajeng Jabir bin Mut'im nguningakeun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngandika, "He para putra Abdul Manaf desa Bapak Ibu. Karuhun Nabi Muhammad ya. Masih keneh rundayan Bani Quraisy. Sing ulah nyaram ka sahabae nu hoyong ngalakukeun tawaf ka Baitullah. Sarta ngalakukeun salat iraha wae sakahayangna boh dina waktu peuting boh dina waktu beurang." Maksudna naon? Yen anu ngatur waktu salat teh sanes satu suku bangsa. Numawi Ustad Anggi bade nulakan masjid ge eta teh istihorona sabaraha kali Ustad Anggi? Sieun ngalanggar hadis ieu. Saur Rasul, "Hei Abdul Manaf, teu meunang nyaret sasaha asup ka masjid. Deuk beurang deuk peuting tong dikunci kitu pami dicoakeun." Ngoy Ustaz Anggi ongkoh ngumumkeun geura. Tapi seueur keteranganana, punten kunci dina tempat pengumuman. Upami atas dikunci, simpen deui. Kunci palih ditu pantau paling itu tulakna tilebat gitu pasti. Sieun ngalanggar hadis ieu naon nyarek batur asup bade ngalaksanakeun salat. Jadi Masjidil Haram teh meunang dikunci. Masjid Firdaus komo. Nganu jadi masalah naon Pak di urang nah masjid di Kararonci. Bangsat. Sampai sim kuring nuju janten ke masjidan ngobrol sareng Pak Lukman pangi. Nyewa satpam gitu. Tapi dah Mas, kalau dipakai untuk menyewa satpam, kenclengnya habis gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu urang teras bina gitunya masyarakat teh cik atuh kana kencleng masjid metong digarong nya punya. Jadi bararingung ka DKM eta teh ari teh dikunci kagarongan. Kagarongan kencleng. Amplifier naon deui? Lampu naon deui? Nya apa di Pasir Mulia mah lampu masjid dilaanan. Kelilila masjidna dicoplokan geura. Ari dikunci karunya nu bade salat. Cek Rasul tong dicarek nu bade salat beurang, nu bade salat peuting. Pan bararingungnya urang teh. Nah, mudah-mudahan ieu janten pangemut kanggo urang sadayana kumaha aya milarian solusina gitu. Sangkan ulang ngalanggar dalil. Salajengna Ibnu Umar anjeunna nguningakeun pangandika Nabi, "Asy-syafaq teh nyaeta beureumna mega." Waktos naon ieu? Mega berwarna merah maghribnya.
Di antawisna yang menyebatkan itu cenah ungkapan ti Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, saya ungkapan ti Rasul. Tapi pan sesuai nya sareng hadis anu tadi. Hadis ieu asalna ti Ibnu Abbas, anjeunna nguningakeun Rasulullah ngandika, aya dua rupa pajar. Sanes pajar, usah pajarnya. Hiji pajar nu ngaharamkeun tuang jeung ngamungkinkeun salat, hiji deui pajar ngaharamkeun salat teras ngahalalkeun tuang. Tadi tos dijelaskeun. Sareng Al-Hakim dina hadis ti Jabir ngariwayatkeun nu sami sieu jeung hadis tadi. Sarta anjeunna nambihan dina riwayat ngeunaan perkara nu ngaharamkeun kadaharan, sabab satemena panon poe indit panjang ngalayang di cakrawala, sedengkeun dina riwayat anu sanesna disebatkeun sabab satemena panon poe eta sigah buntutna ajag. Anu tadi ajag teh naon? Serigala. Ibnu Mas'ud nguningakeun Kanjeng Nabi ngandika, amal anu pangsaena teh nyaeta salat dina awal waktu. Maksana naon? Ngajagi ruh salat. Naon ruh salat? Khusyuk gitu. Nu mawi engke teh Bapak Ibu punten aya nu disebat jalma-jalma anu ribat. Jalma-jalma nu ribat teh jalma-jalma anu bakal dipikanyaah ku Allah, jalma-jalma anu pinuji. Nu kumaha di antawisna? Nungguan salat saparantos ngalaksanakeun salat. Kumaha di antara cirina? Pami adzan duhur tabuh 12.00 anjeunna tos persiapan ti tabuh 12 kirang 10. Sarung tos dianggo, kopeah tos ngajiripit, wudu tos lantis. Nalika ngong adzan teh tos siap kanggo salat di awal waktu khusyuk. Oke, aya kaitanana oge sareng salat Jumat di zaman Rasul awal-awal. Di mana salat Jumat di zaman Rasul awal-awal teh para sahabat langki anu ibak heula Bu. Sampai ka di masjid teh bau naon? Bapak-bapak jumaahan kesang lamokot. Umawi Rasul ngaluarkeun hadis teh nya manik tasala yaumal jumuah. Eta teh tidinya awalna teh. Sing saha anu mandi dina poe Jumaah, tuluy anjeunna angkat ka masjid, teras salat tahiyatul masjid, lajeng intidor sakamampuan, lajeng anjeunna ngadangukeun imam khutbah, lajeng salat sareng imam mangka